Nih, ari tadi pepoean di jahitan kabeh Henteu Kang, ngan hiji nu dijahit mah. ngan hiji. Nah, hati sakalian kabeh dijahit atuh nyi. Si Akang masuk ngagampangkeun wae. Sararang heuk kudu dijahitan kabeh mah. Sangheuk kumaha ari nyai? Piragen ngajahit. Naon hesena? Naon hesena. Sok segala rupa teh ngagampangkeun wae. Kapan apal urang teh boga mesin jahit. Jadi ku abi kudu dikecos. Sararang heuk kudu dikecos kabeh mah. Nah, urusanna jadi kana mesin jahit jeung kecos sagala. Maksud teh popoean, ampihkeun ka jero bawa ka imah bisi kahujanan. Oh, diampihkeun. Ngomong atuh tadi Kang. Teh, ieu ngomong gini. Kunaon Kang? Pusing nih, pikiran hayam. Emang kunaon hayam? Geus tilu poe geura teu ngenog-genog wae, jadi pusing ka Akang Nageng. Sugan teh naon? Ulah dijadikan pusing atuh Kang. Hayam teu ngendog mah. Ek teu pusing kumaha atuh? Pan moal boga duit, mun hayam teu ngenog mah. Jadi moal bisa ngajual nogna. Tong dijen pusing Kang, hayam teu ngendog mah. Jen bakakak we pencit atawa dijual. Moal pusing geura. Ae ngadoni tah mencit we. Nya atuh hayam teu ngendog mah teu kudu dijieun pusing. Jieun bakakak we atawa dijual. Hese-hese teuing.